No, right? Bapak orang mah hebat. Nyelut todong belah dia. Dar, selamat. Bapak orang lebih hebat. Nyengat petasana irung. Salamet. Tibatan bapak-bapak maraneh mah leuwih hebatan bapak urang. Lamun nyenget granat ditempel ke awak dar. Selamat. Henteu dibawa ke rumah sakit. Suwe. Aina mah hideung bapak. Ayo. Rai, heula. Ya nya bapak urang mah pas harita leungeunna kakeureut getihna hideung. Hideungan kena bapak orang lah. Kunaon kitu? Kamari bapak orang sukuna potong. Katulang-tulang hideung. Bapak orang atuh pas kereta di itu ke rumah cakoran pas hitut poeta. Buka Pan bapak saya teh aing. Mana tuh sih? Aduh mu budak satilu-tilu nu kemar ayeuna teh geus rek lulus SD geus rek asup ka SMP. Heueuh meureun abah teh kudu meuli bajuna, kudu meuli sagalana meureun jang asup ka SMP. Erek disakolahkeun di mana budak teh? Di pasantrenkeun. pesantren kan we atuh. Lamun di pasantrenkeun meureunan abah teh kudu neangan deui anak. Kudu nyieun di anak meureun mah. Mantap. Aduh. Kamarana di sekarehe teh can balik. Aduh ampun. Abah. Tah, kegeninganan ampun. Lo dulu. Di marana. Aduh, terus ameng. Oh, among wae. Bah, alhamdulillah ayeuna mah bah. Naon alhamdulillah. Alhamdulillah bah, ayeuna mah teu kedah nyusahkeun abah, Ai kitu kumaha, Cuk? teu kedah pangmeserkeun acuk. Tuh, Kedah meser kantong ayeuna mah. Pak. Kedah mah. Pemesarkeun sepatu. lu bener. Menang beasiswa, alhamdulillah gini anak abang. Lulus. Itu kira itu icina kumaha itu. Masalah ieu. Ngobrol we. No, right? Oh, bae. Bapak orang mah hebat. Nyenget lodong di dia. Iya, no, right? Euy, bapak orang mah hebat. Nyelut todong belah dia. Terus selamat. Bapak urang lebih hebat, nyenget petasana irung. Salamet. Yo, tibatan maraneh mah leuwih hebat bapak urang. Bapak urang mah lamun nyenget granat ditempelkeun ieu dar. Eta salah. Masa? Udah.